tiba-tiba ya instruksi ti Al-Azhar ulama-ulama ti 17 negara hayang kapanggih jeung Syekh Nawawi kumpul di Al-Azhar. Al-Azhar teh 1000 tahun sebelum eta geus aya Al-Azhar. Lain lalagaan Al-Azhar memang kumaha kitu. Tibah heula Al-Azhar. Imam Syafi'i Al-Azhar eta nu kabarah dia Imam Syuja'i Al-Azhar. Wah beh Al-Azhar baheula mongkos kitu. Lain lalagaan. Nah, ieu aya instruksi aya surat kudu dibawa Syekh Nawawi ka Mesir dipenta pertanggungjawaban karanganana hayang nyaho ieu jelemana kos kumaha lantaran karanganana pohara hebat amat. Karangan-karanganana ieu bilagah amat urang mana ieu Nawawi Al-Bantani hayang nyaho kos kumaha jelemana coba cari nyaritakeun langsung Syekh Nawawi kos kumaha panggil kutu 17 negara langsung datang utusan ka Syekh Nawawi. Syekh Nawawi na geus rencana deuk berangkat ke 17 negara. Berarti Syekh Nawawi geus nyahoeun aing bakal diondang matak sakalian. Eta hebat Nawawi teh kos kitu. Masyaallah. Lanjutan nyaritakeun tentang kisah Bani Israil nu dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Sakumaha kamari kabangkawarahan Bani Israil teh disalametkeun ku Kangjeng Nabi Musa. Iana dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa tapi Malik malah teu nurut ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Bisa dibayangkeun ku urang dongeng-dongeng ti awal teh. Kangjeng Nabi Musa teh lahir di tengah-tengah kebiadaban Fir'aun. Awalna kaum Bani Israil nu di Palestina teh urbanisasi urban ka Mesir. Saat menjabat Fir'aun ngaku jadi raja, naik ngaku jadi pangeran. Kaum Bani Israil teh terdesak. Israel teh diperbudak ku Raja Fir'aun. Untuk menyelamatkan kaum tersebut, Gusti Allah ngutus Kangjeng Nabi Musa nu lahirna Kangjeng Nabi Musa teh di Mesir. Lantaran sieun besi dipaehan, Allah ngainstruksikeun ka ibuna balangkeun ka laut. Tanggung jawab cak Allah engke bakal disusuan deui ku maneh ka kawasan Allah. Lahir di tengah-tengah kebiadaban Firaun. Lahir sieun indungna dibawa balangkeun ka Bangawan Nil angkleung-angkleungan. Cokot ku Firaun. Lamun lain menang Allah saat Firaun keur nungguan bayi anu bayi di mana lalaki bunuh di mana laki dibunuh, tapi ieu manggi anak mandi orok di Bangawan Nil dibawa ku keluargana di rumah ku Firaun. Coba eta maha kawasa Allah. Nangis ibuna Firaun, ibuna Kangjeng Nabi Musa. Ceri Kangjeng Nabi Musa da teureun-eureun. Kulantaran sapai cerik dua pai cerik cak Raja Firaun meureun ieu eta aya indungna kajen buku mah ge. Geus, gua harima cak eta teh ieu saanu bisa nyusuan mah geus lah pokona penting cici. Ayo dibayar ku aing cak Raja Firaun. Tangah disusukeun ka ieu cerik bae, susukeun ka ieu cerik bae, jalain indungna susukeun ka ieu cerik bae. Coba deangan sabae coba di luar lembur ieu. Ya kadinya indungna cek Allah kaditu geura maneh kuli nyusuan ge. Kuli kula sugan bae cenah daekeun atuh ka kula mah teu nyawan indungna. Coba disusuan lek langsung wah daekeun ka sia mah tah.
geus ku sia susuan pajar lain indungna di jero batina seuri aya ceurik aya mana Kangjeng Nabi Musa seurina atuh emang anak ai cakna ai ceurik mun kanyawan ieu dibunuh tapi kakawasan Allah aman terus we anak disusuan ku indung bari teh nyahoeun disangka lain indungna coba eta hayu ye gede dididik di pendidikan pinuh kebiadaban teu aya norma-norma agama ketauhidan pinuh ku didikan ahli-ahli sihir di dinya teh peradaban buang kawarah Allah maha kawasa dek ngamunculkeun rasul di tengah-tengah kebiadaban maha kawasa Allah gedelah Kangjeng Nabi Musa digalilah perkembangan di negara kaum Bani Israel teh ieu teh di naon kitu ngaranna diperbudak jauh jeung kaum asli Mesir minta pertolongan ka Kangjeng Nabi Musa lantaran ribut jeung salah satu kaum ditinju ku Kangjeng Nabi Musa dah sugan teh moal pae Masya Allah kagagahan Kangjeng Nabi Musa dik balik ka dinya anu ngabejaan Firaun neangan maneh ulah balik dibunuh sia berangkatlah Firaun ka negeri Madian ini lalakon kamari bisa pohon isya tuh emang atuh pohon bae aja nonton TV malulupan nah berangkat nyilib Kangjeng Nabi Musa teh nyilib lantaran Firaun kadenge ku jana kabehan tewak Musa bunuh ku aing sia buat ieu nu deuk ngancurkeun kerajaan aing berangkat jana ka Madian di Madian aya aki-aki eta lah Kangjeng Nabi Syuaib didelegeun ku aki-aki ceng di mana sih ya ulah di Mesir ceng naon ka dieu heuh bahaya pugu ki lah bae naon tuh paehan kula ku Firaun emang naonan sih ada paehan eta kula nulungan Bani Israel kula ditinju juga di pol pae modal ki sudah gagah mah tuh nyaho ieu ku Gusti dibawa dibere kagagahan kula geus tah ngangon bae teh sia tah ayo geus ngangon embe nya ngangon embe teh Kangjeng Nabi Syuaib budak lain deui cekeuna lain deui budak kajen kuku mah goreng Kangjeng Nabi Syuaib teh pan geus dititipan tongkat ieu tongkat teh meunang ti Kangjeng Nabi Adam jatuh ka Kangjeng Nabi Syuaib ieu kita dibikeun engke ka minantu sia Kangjeng Nabi Syuaib ndarekeun minantu nu mana ieu potongan Haji Pendi mama nya kos kieu mah tu lain tulunganan beleumeun ieu mah jagana Kangjeng Nabi Syuaib ge deula lain deui cenah ieu mah ieu kanyahoan lain deuna di mana begitu anak Kangjeng Nabi Syuaib hendak minuman embe aya batu buade jasa embe teu bisa nginum aya Kangjeng Nabi Musa kadinya aja ditulungan ku Kangjeng Nabi Musa eta batu sakitu gedena diangkat ku saleubelah doang tah inuman bebeja anak Kangjeng Nabi Syuaib teh ka bapana aya pemuda kasep gagah jasa aja kagagahan aku mah emang atuh sumur aya batuan teu bisa nginum maju ku jana ku sabelah doang coba teh kada kos kuasi jelemana tah kada neng kada tah kada itu kak ulan abah nih tah kada itu kakak saya nyebut kakak aing gitu asli nama siapa ajar bener mah dikira-kira seperti gitulah jadi orang bahasa kampung kan gitulah jadi pan ngajina gejak tadi gejak ke kampung kan tidak kali tuh ku abah di mana abah di situ ayo neng tela antara kakak mah teh nyahopan ayo Jordan kan kos di urang gitu lo buat pasawahan cai pas Siti Sepuro teh anu dihareup ngalangkang kena cai sedangkan gelis putih kadeula ku Kangjeng Nabi Musa wah ieu barang haram ya waduh nyingkap kieu kadeula dina cai teh putih neng di tukang neng kakak dihareup tuduhkeun bae ka mana emang kunaon nah nyingkap neng
kos kitu teh dibejakeun ka Kangjeng Nabi Syuaib. Oh berarti lain zaman sambarangan. Coba lamun Haji Pendi dikira-kira nyana dihareup aju nyingkap. Waduh, Masya Allah, milik amat aing, rizqum minallah. Bal beres ya bakal jadi hukum lagi. Neng, ulah kenceng teuing leumpangna Neng. Emang udah kalangkang abeh kebal Neng. Emang mal beresnya nama tuh. Tapi Kangjeng Nabi Musa lain, itu beres sih. Tukang Neng. Tuh kan, tuh geus dijaga ku Allah. Embungeun deuleu barang haram-haram kos kitu teh. Ya Allah. Bejakeun kos kitu ka ayat. Oh, berarti lain sembarangan. Kacaritakeun mah terus we. Kitu ngangon dikawinkeun jeung anak Kangjeng Nabi Syuaib ngaranna Siti Sofuro. Cunduk kana waktu ningang kana mangsa setahun, kaduana Kangjeng Nabi Musa di jero hatena kudu balik ka Mesir, bawa pemajikanana. Bah, kula ka Mesir deui, bah. Kula ieu pemajikan dibawa. Bawa atuh ku maneh? Bawa berangkat didoakeun ku Kangjeng Nabi Syuaib. Tah, ieu tongkat engke nu asli bakalna dibere ku Gusti Allah. Ieu cekal heula sebagai lambang. Ieu keneh bakalna mah. Oh, dibere tah kumitoha berangkat peting teu nyaho arah ka ler kidulnya tiris luar biasa lewat ka Gunung Tursina endeu ka Mesir ti Madian rutena dijelaskeun teh Madian set teh ka Mesir teh ka dieu tah set ieu Gunung Tursina belah dia ka dieu teh ka dieu balik deui tah ieu Mesir tuh atuh sia mah moal nyaojetan ka ditu. Terus jadi sok sombong bentar lain sombong emang cerita itu. Nah gitu dah. Iya Madian, set ka dieu tah. Iya ka dieu ya Gunung Tursina, tah ieu Mesir. Nah ti dieu ti Mesir tah ti Mesir tah. Tah ka dieu tah set. Nah ieu Palestina. Deket jadi orang mau naik bus teh bisa. Yordan, Mesir, Palestina. Masya Allah, tidinya Kangjeng Nabi Musa teh ningali cahaya. Kadeleun laku Kangjeng Nabi Musa cahaya, padahal mah eta teh cahaya ilahi. Lain sacahaya-cahaya na Kangjeng Nabi Musa ge apal. Ngan bebeja bae ka pamajikanna Neng di dieu bae. Kakak teh butuh seuneu lantaran mun teu nyarita seuneu kanu jadi pamajikan engke beusi tagoyur. Poek bare tiris di ditutu aya seuneu kadeleuna padahal geus apalkeun Kangjeng Nabi lain seuneu ieu lain sembarangan panggilan langsung ti Gusti Allah tapi nyana bersyariat bahasa syariat da tungguan Neng kakak deuk nyokot seuneu lain padahal panyahoan Kangjeng Nabi Musa berangkat tet eta lah Kangjeng Nabi Musa mukalamah jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala berangkat Kangjeng Nabi Musa langsung ke Mesir. Di Mesir aman menghadaplah Raja Fir'aun Kangjeng Nabi Musa teu aya nanaon sebab anak pan anak angkat anak kincik Kangjeng Raja Fir'aun entas di mana aceng teh abah neangan ka ditu geus dikerakeun aceng eueuh oh tasnya abah geus ulah ka mana di dieu aceng teh nya pan anak abah aceng teh tapi jero hatena mah buah iya cek rain deui cek gagah jasi anak aing ieu geus aya sieun tah teu lila kabelah dieuna kemun saminggu 2 minggu aya deui kaum Bani Israil anu dihinakeun ku kaum Kipti didinya minta tulung deui ka Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa teh inget beuh waing lamun ieu ditulungan deui dihajar paeh deui bahaya aing idinya teh Kangjeng Nabi Musa ngan sakadar ngomong doang dibejakeun ka Raja Firaun Musa ieu bahaya Musa bahaya lantaran nyana selalu kitu na nulungan kaum Bani Israil tidinya nyieun kekuatan Raja Firaun saenggeusna titah negor Kangjeng Nabi Musa ka Raja Firaun teguran sekali awas hati-hati berangkat maneh ka ditu jeung kakak maneh Harun sekali 2 kali 3 kali rame masyarakat maning dibeakeun Musa mah rencanalah Kangjeng Firaun hendak ngahajar Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa jeung kaum rajeng Bani Israil di dieu indit nyilip
diudang ku Raja Firaun. Datangkah Laut Merah dirinya kelabakan masyarakatna. Akhirna instruksi ti Gusti Allah eta nu aya di leungeun tongkat hajarkeun diajarkeun beulah 12 jalan berangkat. Wah salam Raja Firaun langsung nyusul datang ke tengah kanyu taehlah Raja Firaun. Tinggal Kangjeng Nabi Musa jeung masyarakat kaum Bani Israel terus dididik ku Kangjeng Nabi Musa ka tauhidan, diajak iman ka Gusti Allah. Kabelah dieuna mulai ngolembar na pisan mah ketika Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah. Selama 40 poe puasa dipanggil kaditu dipanggil tengah-tengah dipanggil ternyata ya Musa Samiri nu nyiptakeun sapi anak sapi patung anak sapi bisa ngomong coba eta lalakon para jasa. Kangjeng Nabi Musa turun ti Gunung Tursina ternyata masyarakatna ngomong ka Kangjeng Nabi Musa kami madaek kuari mah ibadah percaya ke pangeran anjeun ya Gusti Allah tapi kami panggieunkeun patung cara Musa sami buang ka warah teh Kangjeng Nabi Musa kakarak ditinggalkeun sakieu bae Kangjeng Nabi Harun dicarekan kakak ieu gawe kakak ieu ditinggalkeun 40 poe bae gieu ku kakak ieu acak-acakan ai kakak naon gawe sih ai kakak emang teu dakwatan naon Musa ulah marah maneh aing ge sarua aing nyata aing ge sarua dakwah aing teu didenge datang ka aing ge ieu aing putus asa henteu ulah marah engke lamun urang ieu ribut engke mana teuing masyarakat oh hampura ka duh ngeunaheun kana tiis ka hampura ka ieu urang dakwah deui babarengan urang mah lain pasti berkat bae datang ka paeh teu nanya pasti berkat eta henteu masalah gede bae ge pelukan berangkat deui dakwah Kangjeng Nabi Musa akhirnya titah berangkat ke Palestina nyalametkeun kaum Bani Israel ieu ti jurang ti cicing didinya setelah cicing terus ngolembar ilah cek Kangjeng Nabi Musa kudu nurut anjeun ka Gusti Allah iman anjeun ka Allah iman ka kaula sebagai Rasul Allah jeung kudu nyekelan kana kitab Taurat ieu teh kitab lain sambarangan ti Gusti Allah. Nah di zaman harita teh kapan turun temurun Taurat teh terus dicekelan ku kaum Bani Israil yang Yahudi teh datanglah ka zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieulah ku Kangjeng Nabi dicaritakeun وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ari jelema-jelema Yahudi anu nyeklan page bil kitab kana kitab Taurat anu asli nu baheula anu henteu ditahrif henteu ditagir henteu dirobah-robah anu lamun kitab Taurat teh dirobah mah bakal akur jeung kitab Al-Qur'anul Karim yakni kitab nauhidkeun ka Gusti Allah ngimankeun ka Rasulullah jeung make syariat aturan-aturan ti Gusti Allah nu mantak cek Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi Musa datang ka ayeuna ieu Yahudi anu nyekal teguh kana kitab Taurat anu asli datang ka zaman ayeuna zaman kaula hajunya nangimankeun ka Al-Qur'an sebab dititah di jero kitab Taurat ge engke lamun aya Kangjeng Nabi Muhammad eta teh rasul aing anu terakhir iman anjeun kadinya iman Yahudi anu asli mah anu nyekelan kana kitab Taurat mah asli aya Kangjeng Nabi Muhammad teh nya langsung maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah pindah tina tatadina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah datang Kangjeng Nabi Isa Rasulullah di zaman umat wari incu Isa zaman ka Kangjeng Nabi Muhammad ganti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah kulantarannya nanya kelan kitab Taurat anu asli kuari datang ke zaman Kangjeng Nabi Muhammad
atunya na iman ka Kangjeng Nabi Muhammad, iman ka Kangjeng Nabi Muhammad, instruksi cek Kangjeng Nabi kudu salat, atunya na ge nurut wa qamus shalah, nya ngalaksanakeun salat kumaha tah. Yahudi nu nyeklan kitab Taurat nu asli kuari iman ka Kangjeng Nabi Muhammad, ngalaksanakeun aturan syariat Kangjeng Nabi Muhammad, salatnya na sesuai jeung aturanana. Cek Gusti Allah, inna la nudi'u ajral muslimin. Berarti eta Yahudi ngaberesan diri, ngaberesan umat, ngaislah-islahkeun diri, ngaislah-islahkeun bangsa. Berarti nyanda teh nyeun kaberesan. Atuh cak Allah, inna la nudi'u ajral muslimin. Sanyana kaula nu agung moal nambuh-nambuh, moal nya-nyiakeun kana ganjaran jelema nu nyieun kaberesan. Kosaha eta? Abdullah bin Salam nyana nyekelan kitab Taurat, dibaca kunyana, dipake kunyana, jol Kangjeng Nabi, langsung nyana iman ka Kangjeng Nabi, kitab Taurat na kunyana ditutup, nyana kuari maca Al-Qur'anul Karim. Kurang kumaha? Asli atuh kobong urang kuat. Yahudi nu ayeuna aya di Israel, Yahudi nu aya di Amerika, Yahudi nu aya di Eropa, Amerika, Australia, termasuk nu aya di Indonesia, Yahudi anu henteu nyekelan kana kitab Taurat nu asli. Lamun nyana nyekelan kitab Taurat nu asli, bakal iman ka Al-Qur'an, iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara Abdullah bin Salam eta teh ulama Yahudi. Abdullah bin Salam teh nyekelan kitab Taurat ngajarnya na kelantaran asli ke kitab Taurat tak jol Kangjeng Nabi iman. Masya Allah. Iji. Jadi Yahudi nu kuari nu teiman ka Allah, teiman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad, teiman ka Al-Quran. Eta mah Yahudi anu gede hulu, anu nyekelan kitab Taurat lain kitab Taurat nu asli, tapi nyekelan kitab Taurat anu muharraf, ieu anu geus dirobah-robah sakahayang dirina sakumaha tadi. Lamun nyekelan kitab Taurat anu asli mah dititah ulah babanda ulah du dunia, nalika neangan dunia teh jang syiar agama Allah. Tapi kamari ge geus dijelaskeun horeng Yahudi anu henteu nyekelan kitab Taurat asli mah yakhuduna 'arad hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa yatihim maradun mithluh yakhudhu alam yukhadh 'alaihim mitsaqul kitab. Nyana kuari du dunia dicokot teh nyaho haram teh nyaho halal terus bae nyana mah cinta duniana luar biasa, bahkan mabok, bahkan zina, bahkan maling sakadeknya na. Lamun disinggung-singgungnya na ngomong sayu farulana, kami mah bakal dihampura. Kitu kena lamun datang deui aya kesempatan jang neangan dunia wa iyatihim maradum misluh yaquduh dicokot teh eueureun salila hirup di dunia. Urang ge sarua lamun di dunia bae mah moal mati. Urang nyaritakeun zaman gedoran, urang nyaritakeun zaman Belanda nu mantak guru-guru urang karuhun-karuhun urang mararatih kunaon eta anti dunia. Tembak, ngebul, bacok, nyaha, komponan rompang, kuda eta anti dunia. Kiaina di mana nyarita didarengekeun ditaluturkeun, kuda eta anti dunia, teu hayang dibere nya urusan dunia Allah nu ngatur. Lamun kiai geus ngondisikeun dunia, contoh sekolahan ngondisikeun dunia, pendidikan mah maju kropos jerona. Yayasan lain jore bagus, jang ukuran pendidikan mantap jasa, Arab, Inggris dan lain berbagai bahasa, hitung-hitungan politik bagus, kropos jerona sebab tujuanana dunia. Pesantren sarua bae nyieun proposal urang itu pesantren salap ge disumbang ku pemerintah dunia, kropos jerona. Ayo coba ayo kumaha deui atuh. Daek nya ngadoa di panggung mun dibere duit cara si eta. Kropos jerona. Saya mah seuri bangun neuleuh teh gitu. Terus jeron. Ayo. Deuk kumaha deui. Babarengan cenah jeung partai dibere duit. Ieu mah cenah hiburan bae, hiburan tolol tah.
Emang ulah ka partai kudu karena Allah, pek bae mana di Golkar karena Allah, lillahi ta'ala, Allahu akbar. Aya jelema di partai karena Allah, Mal aya atuh dah naon. Henteu cenah kula mah teh di Golkar aya ge di nu tandukan teh. Weh Alhadin Sawa. Pada bae ge. Sira memengkono. Atuh sarua, masyaallah. Sarua. Kiai lamun geus cekelan kana aturan Al-Qur'an mati. Contoh Syekh Nawawi Tanara, ya Allah ya Rabbi Syekh Nawawi Tanara muridna lain lalagan jara di ulama nu kuari di Indonesia mayoritas ya murid Syekh Nawawi kabeh. Kitab nu diaji kitab Syekh Nawawi. Murid-murida kamari kula zarah. Ka mana tuh? Ka Mandalawangi. Kamari. Kok pengen Kiai zarah ka Kiai Muhammad Yusuf nu kukula ditetah-datangan makamna melalui Kiai Jamal kapanggih aya di Mandalawangi. Emang saha eta? Kiai Yusuf teh anu ngahadaman Syekh Nawawi nyekelan Al-Qur'an. Syekh Nawawi na Al-Qur'an mararati. Anu ti Mekahna ka dieu pernah hiber. Hiber ti Mekah ka dieu. Lain lalagaan kan. Mun Haji Pedi hiber ragag. Kula usul ke malaikat ragagan. Ulah kena aya. Nah, emang kumaha kitu lalakon aya. Syekh Nawawi teh geus ngarang sababaraha kitab, memeh ngarang tafsir Munir teh Syekh Nawawi de kunjungan ka 17 negara. Masyaallah, zaman hese dunia nyana geus kunjungan ka 17 negara. Di Mekah teh de ka Mesir, de ka Yordan, de ka Palestina, ka Israel, de ka Syria, de ka Yaman. Masya Allah, zaman hese himahna pohara jas Syekh Nawawi lantaran engke lamun nya ngarang tafsir teh nyaho lebah bahaya, teh nyaho nyaritakeun tentang kisah kaum Iram, kisah kaum Kangjeng Nabi Soleh, kisah Kangjeng Nabi Lut, kisah Firaun. Engke lamun teh nyaho engke kumaha nyaritakeun tafsirna nu mantap. Coba ya nyaritakeun Kangjeng Nabi Yusuf, Mesir berarti Firaun, Mesir berarti. Nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa, Israel, Palestina berarti Aqsa. Mantap dijajah heula ku Kangjeng Nabi ku Syekh Nawawi memeh ngarang tafsir. Abeh jelas ke tafsir. Masya Allah. Tiba-tiba ya instruksi ti Al-Azhar, ulama-ulama ti 17 negara hayang kapanggih jeung Syekh Nawawi kumpul di Al-Azhar. Al-Azhar teh 1000 tahun sebelum eta geus aya Al-Azhar. Lain lalagaan Al-Azhar memang kumaha gitu. Tibah heula Al-Azhar. Imam Syafi'i Al-Azhar, eta nu kabarah dia Imam Syuja'i Al-Azhar. Wah beh, Al-Azhar baheula mongkos kitu. Lain lalagaan. Nah, ieu aya instruksi aya surat kudu dibawa Syekh Nawawi ka Mesir dipenta pertanggungjawaban karanganana hayang nyaho ieu jelemana kos kumaha lantaran karanganana pohara hebat amat. Karangan-karanganana ieu bilagah amat. Urang mana ieu Nawawi Al-Bantani hayang nyaho kos kumaha jelemana. Coba cari nyaritakeun langsung Syekh Nawawi kos kumaha panggil kutu 17 negara. Langsung datang utusan ka Syekh Nawawi. Syekh Nawawi na geus rencana deuk berangkat ke 17 negara. Berarti Syekh Nawawi geus nyahoeun aing bakal diondang matak sakalian. Eta hebat Nawawi teh kos kitu. Masyaallah. Sekretaris Syekh Nawawi di Makkah teh Kiai Sukari Petir, kakana Kiai Samsudin. Ari ieu ngaranna Muhammad kitu tak ieu teh hadamna Muhammad Yusuf teh hadam tukang lamun aya naon ka Syekh Nawawi mun aya naon sen bari ngaji terus we ngahadaman Syekh Nawawi padahal Syekh Nawawi mah teu hayang dihadaman tapi terus we ngahadam akhirna kapake ku Syekh Nawawi berangkat Syekh Nawawi ka Mesir ndek nyumponan panggilan dunia, panggilan ulama dunia di Al-Azhar. Di samping ulama-ulama ieu raja-raja saat eta hadir kabeh deuk menyaksikan Syekh Nawawi. Nu diajak ku Syekh Nawawi ya Muhammad Yusuf hadamna teh eta bawa tas gitu bawa. Ki Sukari mah kebenaran henteu diajak
duaan berangkat datanglah ke Mesir. Geus datang ke Al Azhar cek Syekh Nawawi teh Yusuf kades ya jubah aing pake Gus Yai nya tak engke sia lamun dipanggil Nawawi Bantani sia tampil aing hadam sia ji cek mah gitu amat ulah ngomong geus kitu wae sih sia engke kumaha tuh engke kula geus sia ku aing dijampe ya pak jadi pinter eta Muhammad Yusuf dijampe jadi pinter. Coba-coba kuari anak orang jampe ku Haji Pendi nggak bodoh nu tadina talar ikroh henteu ulah coba-coba jampe teh sih ada jampe langsung settingan Syekh Nawawi maksud Syekh Nawawi kurang aing embung kanyahoan bahwa aing Nawawi embung kanyahoan geus sia bae batur mah ulama internasional embung kanyahoan urang mah nu lain kiai ge bogana boga kartu nama KH malah memberi profesoran gitu. Sebelon jasa emang orang mah. Lain kiai ge wayang ngariung mah aing kiaina. Aing kiaina abe berangkat gede. Masya Allah. Syekh Nawawi mung langsung datanglah ke Al Azhar ieu. Syekh Nawawi mah dilawang kieu hadamna. Ini siapa? Saya hadamnya, Pak. Panggilan pada Syekh Nawawi Al-Bantani supaya maju ke mimbar untuk dipinta pernyataan tentang karangan-karangannya dan dipersilakan untuk menjelaskan tentang berbagai ilmu-ilmu. Dikicipan gue naik ya. Ya Adam naik pakai jubahnya lah. Eta ku akur deh jubahnya langsung maka bahasa Arab mupaseh teh nyaritakeun tek 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 menang saparapat jam asa naing teter cek ini ngomongnya saya tidak bisa melanjutkan kira-kira pakai bahasa orang saya tidak bisa melanjutkan pembicaraan saya karena saya terlalu letih di perjalanan maka yang akan melanjutkan adalah hadam saya nyana bergaya Nawawi deh silakan hadam. Syekh Nawawi atuh kadinya teh langsung cerita. Ke Syekh Nawawi make bahasa Arab nu paseh nyaritakeun tentang karangan-karangannya na tek. Di samping nyaritakeun karangan, nyaritakeun negara Indonesia nu keur dijajah ku Belanda. Bahkan nyana termasuk di jerona pemberontakan terhadap Belanda. Boga ranting-ranting disebutkan di dia di Banten daerah anu itu adalah pemberontakan akan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia di dalamnya termasuk saya dan Jawa Tengah anu Jawa Timur anu itulah kami sedang mengadakan pemberontakan terhadap bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Jadi di samping nyaritakan ilmu secara internasional nyaritakan pembicaraan tentang negara secara internasional. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gideg kabeh ulama jeung kepala negara-negara nu sejen. Beuh, sakieu hadamna pohara jasa. Komo Nawawi nu aslina. Cek nyana hadamna bae ge pohara jasa cek ini. Masyaallah, tercengang kabeh. Boh. Watu tetep bae anu diboro nama Syekh Nawawina. Nu make jubah Syekh Nawawi teh hadam dicariuman leungeunna waro segala sebab ieu mah hadam doang pan atuh Yusuf anu diangkat-angkat terus ditandu-tandu gua datang ka potong tandu lagi wah didiukun cek Nawawi mantap ya lah ieu teh kajaman cek geus namah-tamah dahar terus ulama kahareup kabeh kepala negara kahareup kabeh timbullah pertanyaan-pertanyaan. Begitu pertanyaan sekali dengekeun ku Syekh Nawawi dua kali wah asana teter cek asana teter moal beres ye kajen gukung wah daripada moal beres cek Syekh Nawawi nangtung Syekh Nawawi kadi sia Yusuf kadi Yusuf buka jubah sia jadi ku aing dipake deui kabeh kaget Nawawi nu asli kula cek teh ieu mah hadam kabeh kaget atuh waduh ieu kami katipu kabeh waktu kabeh diboro Syekh Nawawi itu kuari ke Syekh Nawawi cium tangan dan lain sebagainya beres lantaran kewalahan Syekh Nawawi kewalahan udah Syekh Nawawi udah cukup iya tah
kopeahna ku Syekh Nawawi dikitukeun dimiringkeun kacapean masalahna pan aya capek urang ge sok kitu kan tah dikitukeun ieu gedong dengdek kopeah didengdekeun gedong dengdek Masya Allah aya Haji Pendi mah kopeah lempengnya dengdek bae maksudna jelmana nu dengdek ulama kabeh kaget Masya Allah ieu lagara lain lalagaan ieu gedong dengdek ku kopeah dengdek bae wah tuh cicing kabeh capek saya ceknya nanti nu wani akhirnya geus mentak tenang didengdekeun dong kopeah dengdek. Nah terakhir setelah pertama isukna bahwa kami atas nama negara dan atas nama Al-Azhar akan memberikan hadiah. Insyaallah hadiah ini luar biasa, mohon diterima. Cek Syekh Nawawi, saya akan kunjungan ke 17 negara. Ini hadiah disimpan dulu di sini. Saya nanti akan kunjungan dulu. Insyaallah kapan-kapan saya pulang saya ambil. Embungeun diberi hadiah. Atau potongan gitu mah pan? Gawe henteu naon teh hayang hadiah, tolol teh coba yuk. Eta akhirnya berangkat ke 17 negara. Arik teh dicokot embung teh hadiah moal kuari ge eta hadiah nu jang Syekh Nawawi masa keneh. Termasuk tanah milik Syekh Nawawi nu di Mekah nya kan dibere ku raja eta atas nama Syekh Nawawi kuari ge di teangan ahli warisna neuk dibayar triliunan itu. Triliunan diselidik warga desa ahli waris aya man Syekh Nawawi kan boga wasiat aya 7 wasiat lamun wasiat eta dirumpak wasiat eta bakal cilaka mentak wan lain lalagaan teh Syekh Nawawi tah kukula ditanyakeun coba kuburan Muhammad Yusuf Mandalawangi aya eueuh kula deuk zarah ka ditu di teangan aya kamari teh zarah ka ditu aya kuburanana baheula jana balik ti ditu nyeun pondok teu lila maot jadi unon terus ke datang ka ayeuna ai incuna mah anak incuna mumpama aya ya tah Muhammad Yusuf teh nu babarengan jeung Syekh Nawawi. Ya Allah ya tak Syekh Nawawi teh kami murtapiah eta tah kali pasir eta teh kapan alo lantaran eta teh anak Kiai Haji Basuni teh eta ke Ki murtapiah teh kapan ka datang ka Syekh Nawawi di Mekah cak Syekh Nawawi teh nya sia ieu teh dibere doa ieu nya ngan doana 3 kali balik ulah napas di mana-mana maneh darurat baca nya aya catetanana terima geus nuhun ayo pantak ka Madinah ti Madinah teh kapan ka Mekah deui waktu ti Madinah ka Mekah pan baheula mah zaman naik onta teh kapan 70 onta 100 onta di KL-KL-keun bae kapan ai pemimpinna mah hiji atawa 2 ti heula pannya nama sakedup teh jaban sakedup kabeneran nyimur tapi teh pang tukangan naik ontakna weting je kontreng baheula Mekah teh kos kitu nasibna buruk nyimur tapi teh pegat sakedupna pegat jeung onta nu hareup patu onta itu bagus ka mana rombongan tinggal ieu keun teu maju onta mah lamun sorangan mah barang ditinggal waduh cak murtapiah ya aing pegat di museje Masya Allah cerik letik sorangan kan nu bogana mah ti heula lieu ka dieu sorangan ka ditu sorangan tengah-tengah gurun sahara beuh ieu aing sorangan mana nya awewe batur cerik teh lain lalagaan nyi murtapiah inget dibere doa ku Syekh Nawawi dibaca tulisanana aya 3 balik ulah napas teu datang sabalik ge teu napas teu bisa panjang tina tita 3 balik teu bisa lah cek Nyi Murtapiah sanajan teu napas ge sanajan napas bae ge Syekh Nawawi mah wali dihadiahan aya Syekh Nawawi di Mekah harita nah dibaca bae ku nyana bari napas-napas oge ge menta ka Gusti Allah tak ieu diijabahna doa eta rombongan kapilah anu ti heula lulus ninggalkeun nyana bangsa kira-kira bangsa 10 kilo leuwih lah HS kabeh prak lu hudang hiji-hiji acan HS dikersakeun ku Gusti Allah ajunya Siti Murtapiahna jol bae aya tamu Assalamualaikum
orang Arab tapi pakai bahasana pakai bahasa urang ya sesorangan di dia tapi orang Arab bisa bahasa Sunda heran aing mah ayo nyaing ane teh geus bersin-sin ya tuturkan ya pokoknya masih naik kerja cek si Timur tapi orang Arab sih kos orang benteng mah heran aing mah ngomong Arab biasa make ke ieu make na udang-udang make tapi eta ngomongna Sunda sok sarodi sakjana teh iman negara mulia naik itu aing nonton bari ngomong beta ngomong Sunda si Murtabi kaget bingung Arab apa kelahiran mau itu karomah Syekh Nawawi barang datang tak kaditu ku si Arab teh tah ku si Arab Sunda dicantelkeun tah geus dicantelkeun geus ya dadah eueuh Masya Allah tinggal si Timur Tapiah we turunnya hei wede kok turu sih atuh aja taruru ge waduh bangun udah kabeh karuliat udah torenganan ieu pangmimpin nama orang Arab keur kabingungan lantaran leungit hiji kan punya ada dihitung tah hiji dua ieu hiji ceuk aing teu tanggung jawab ieu ka mana ieu hiji barang datang teh atuh kagetnya ceritakeun ieu bisa ka dieu kumaha bejakeun tadi aya orang Arab gitu Masya Allah tah ieu doa Syekh Nawawi tah kula boga doana cenah kieu hayang sapi hiji aduh atuh moal dibikeun sambarangan sia mah pake nyandung malulu mal gitu eta doana tah tilu balik ulah nafas tapi sanajan nafas aya darurat mah ternyata luar di Timur Tapiah kali pasir sahanu teu nyaho pasantren kali pasir Timur Tapiah Masya Allah tur boga riwayat urang Tangerang teh lain lalagaan ya Allah ya Rabbi tah Syekh Nawawi teh dulur-dulurna ku ari teh tah di Mauk aya turunan Syekh Nawawi tah di dieu di Rajeg aya turunan Syekh Nawawi dia ku ari teh jubah Syekh Nawawi jeung cincinna aya keneh kayak urang mun carita Syekh Nawawi kebanggaan ulama dunia Syekh Nawawi lain lalek eta kurang nyekelan Al-Quran anu utuh wahara jasa anu waktu Syekh Habib Usman di Pekojan Masjid Pekojan nu ayeuna tah eta teh masjid dengan kumaha udah rehab eta teh dijieun mimbarna ka Syekh Nawawi kadinya umur Syekh Nawawi kakarek 12 tahun Habib Usman geus jadi mufti Jakarta umur Syekh Nawawi 12 tahun begitu datang kadinya Beb ini kurang gidul terlalu ngalet wah tahu dari mana katanya kamu ini udah hasil nah apa namanya palak saya dihitung tetap ini kurang ngidul Beb jangan begitu kamu anak kecil tahu dari mana katanya nyana naik tak kadinya Syekh Nawawi tak didelekeun plak minta ke Allah kadeuleu Baitullah Beb sini ada apa sini naik sini deh tuh Baitullah ini mimbar kan kurang ngidul ya Masya Allah lu bukan anak kecil ternyata dipeluk Habib Usman eta yang nyium leungeun Syekh Nawawi hese jasa teu bisa anu diciuman dia terus udah gudagan itu udah dicium teu bisa kan kulantaran budak leutik ai Habib Usman kolot ditikem cium kunyana men hampir Habib nyium leungeun Syekh Nawawi itu geus beres dicium Syekh Nawawi ge nyium deui saya harus nyium Habib sebab Habib kan zuriat Rasul embungeun cekelan bae itu batur mah main cekel-cekelan aja pede mah cium lo emang bangka warahnya namanya itu aduh yang sabalik balikin lo diblok balikin ya Allah ya Rabbi saya dah umur 12 tahun geus buka sapah deuk kumaha tuh 12 tahun geus buka sapah kumaha tuh ya Allah ya Rabbi ternyata bukan anak kecil kamu lebih dari saya segala-galanya tidinya lah langsung guru Habib Usman mufti Jakarta ya Allah ya Rabbi kos kitulah carita Syekh Nawawi eta keur zaman encan ka Mekah kakarak 12 tahun atuh qadieuna lain lalagaan tenar
aku hari sangat tenar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Tah kos itu nyekelan eta Al-Qur'anul Karim. Tileletik jalma talal Al-Qur'an. Lantaran asal ngaji teu poho, asal ngaji talar teu poho, asal ngaji talar teu poho, asal ngaji talar teu poho. Urang mah asal ngaji teu bisa poho atuh hese. Yasin ge Yasin aya katalar heuh jasa. Lam yakuni hese. Yakuni. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbika. Tidak hareuna ya. Gunana tak gara-gara dijampek wajib dimuter. Tuh, ya. Nah iya Yahudi lamun jekelan kitab Al-Qur'anul Karim nu asli nyana ge langsung syahadat pindah tu tadina asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Cekelan kitab Qur'anul Karim nu asli bakal jitu hebat sakti urang. Kanjeng Nabi sakti, Sida Abu Bakar, Sida Utsman, Sida Utsman Ali sakti, sahabat lain menyekelan Al-Qur'an sakti, kabelah dieuna wali-wali sangat sararakti, diteruskeun ku Syekh Nawawi sakti, Syekh Khalil Bangkalan sakti, Ki Hasyim Asy'ari sakti, kabelah dieuna terus kiai-kiai nu nyekelan Al-Qur'an anu anti dunia sararakti kabeh. Asal enggeus proposal bae sakto. Beres. Masya Allah. Wa idna taqnal jabal fawqahum ka'annahu zullah wallahu a'lam bissawab.